Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina liqabuli ma yuwafiquhu minal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mab'usi lil insi wal zan wa ala alihi wa sahbihi alladzina istaqbahu lil infiradi wal qurban. Amma ba'du. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tatlubu arba'atun bi ghairi arba'atin fi akhir zaman fa innaka la taziduha. La tatlubu aliman ya'malu bi ilmihi fatabqa jahilan. La tatlubu sadiqan bi ghairi aibin fatabqa wahidan. La tatlubu rizqan bi ghairi subhatin fatabqa zai'an. La tatlubu amalan bi ghairi ya'in fatabqa bila amalin. Wa qala sayyidina Ali karamallahu wajhah al amal ma'ariya ibi khairu min ghairi amalin. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yutihi ahadun la yutihi du'a illa wa qad ada lahul istijabah. Wa qala aidan aksirul ma'arif fa innal mu'minin yasfa'una yaumal qiyamah wallahu yahdina ila sabilil haq. Para ikhwanul kiram jamaah istighosah anu nampak hadir, anu dipihormat mugia ku Allah dimuliakeun kalayan sami tiasa ngahadiran acara rutinitas istighosah akbar diayakeun dina setiap wengi Khamis akhir sasi Hijriyah anu parantos bawaku nyata di Majlis Nurul Ikhlas. Sateacana urang ngalaksanakeun ngadua atau istighosah berjamaah langkung dipayun rupina syukur nu ngajadikeun pupu catur, puja nu ngajadikeun bubuka carita. Urang panjatkeun ka Allah nu Maha Kawasa anu alhamdulillah urang sadayana paras dikersakeun ku mantena tiasa patepung lawung, patepang muka, patepang wajah dina raga silaturahim. Pribados sakeluargi nada dihapunten kasadaya jamaah tina sabudayaning kalepatan dosa perdosa anu patali sareng palawargi para saderek sadaya. Dina ieu kesempatan kumaha kinten bade ngahapunten. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi parantos silak putri silak herang kagung ngalebarkeun panghapunten ka palawargi para saderek jamaah sadayana. Pamugi urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipapainan sehat jasmani, sehat rohani,
sehat ekonomina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalayan mugia masing dikuatkan iman, ditetapkan Islam, dipagahkan akidah, kalayan nyecingan dina ahli sunnah wal jamaah, di mana orang pupus mugia aya dina pupus husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Balawargi jamaah sadayana anu parantos babagus dina setiap sasi sakali satu acana ngalaksanakan istighosah, urang sok ngahanca atau kana pengawasan atau pengajian masih anu sasih kapungkur urang nyarioskeun bab salat anu biasa ku urang dilaksanakan setiap sehari samalam, anu ngajadikeun kewajiban pokok kanggo urang sadayana. Sajabi ti urang ngalaksanakeun istighosah atawa ngadua urang, pamugia saking demi sakedik urang ngeusi kana acara pangaosan ngajadikeun wasilah terutami urang dibukakeun taufik hidayah ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina urang ngalaksanakeun salat anu parantos kurang babaku dilaksanakeun dina setiap waktu kurang siang sareng wengi. Ngan urang neangan keistimewaan dina ngalaksanakeun urang ibadah nyata salat. Sabab kabeh muntangna pagawean atau amal-amal urang teh nyaeta kana salat. Sabali ulama salaf nerangkeun bahkan salat teh aya dua faktor atau aya dua bagian, sabagian aya disebutkeun salat istilah, kadua nyaeta aya salat lugawi. Ari ngaran salat istilah mah anu ku urang dilaksanakeun dina setiap waktu beurang jeung peuting anu 5 waktu teh disebutkeun eta teh salat istilah. Ari ngaran salat istilah mah nyaeta anu dalilna teh aqwalun wa af'alun mubtatahun bitakbiri mubtatahun bitaslimi. Haratosna nyata anu salat dimimitian ku takbiratul ihram, ditungtungan nyata ku awe salam. Syarat-syaratna salat istilah teh aya 15 urang parantos pada uninga ngan ieu mah hitung-hitung ngapalkeun. Hiji kuayana urang nyicingan dina kaislaman, dua kuayana nyaho pinter manjing waktu salat, nyaho kana fardu jeung kaifiyahna, ulah nyunatkeun nu perlu jeung sabalikna, suci badan, suci papakean, buni auratna, madhab ka kiblat, ulah ngomong salian nu dibaca, ulah aya gawe nu sejen, ulah berang dahar, ulah mangmang hate, ulah megatkeun salat, ulah batal salat. Aya deui paranduhna aya 5, hiji takbiratul ihram, kadua Fatihah, katilu at-tahiyat, shalawat jeung salam. Aya deui muqaronahna salat, aya 4,
hiji ihram, kadua mi'raj, katilu munajat, kaopat tubadil. Hartina ihram ngaleungitkeun guruhna dunya, mi'raj ngaleungitkeun mi'raj dumeheus tekaranan lengkah, munajat unjukan tekaran ucap, tubadil cul pagawean nu sejen tetep salat kan ieu keur salat. Lantaran sagala nu dicopot ringkesna babacaanana jeung praprakanana salat istilahna dia urang carioskeun sapali tina katerangan sumawana urang ngajalankeun dina ngalaksanakeun salatna. Gitunya diantawisna supaya naon urang ngaberikanna ditek-trek teh urang sabab eta pagawean anu sapoe sapeting dilaksanakeun ku urang. Sabagawean itu pagawean ieu oge muntangna nyaeta kana salat. Pangna urang wajib ngalaksanakeun salat 5 waktu teh nurutkeun hukum syara. Lamun nurutkeun hukum syara mah nyaeta tumarima urang digelarkeun ka alam dunya ku Nu Maha Suci teh kudu aya tandana nyaeta rupa salat anu 5 waktu teh. Ari hartina salat istilah teh pangabakti ka Gusti Nu Maha Suci ngemban dauhan pangeran pangna diayakeun sapoe sapeting 5 waktu teh nyokotina tangtangan disebatkeun lahir sinareng batin. Hukum Islam pan aya rukun Islam ge pan aya 5. Dak nurutkeun paham pribados mah salat istilah teh ngandung harti anu kacida pentingna. Penting pisan gerak ngalaksanakeun karena bagian lahir oge bagian batin sami. Jadi salat nu 5 waktu teh ku pribados mah rek dijadikeun 2 bagian. Dai ngalaksanakeun nyaritakeun salat anu dibacakeun tina sapinah mah geus biasa. Ngan ieu mah urang neangan paham anu mata urang rasa deketna urang diri urang ka Nu Maha Kawasa. 2 bagian sabagian disebut lahir, kadua bagian disebut batin. Ai sebatkeun lahir sakabeh umat teh kedah berseka. Berseka leungeun, berseka sumut, berseka irung, berseka ceuli, berseka suku, berseka badan khususna sabab samang-samangsa urang sehat pikiranna, tangtu sehat uteukna jeung saterusna bakal sehat. Wudu teh saolah-olah pangajaran nitah supaya urang mindeng umbah dina ngalaksanakeun wudu teh. Di mana lamun jamak geus mung wudu berarti geus mung kukumah. Jadi saolah-olah ngalaksanakeun wudu teh pangajaran nitah supaya urang mindeng ngumbah leungeun, kudu ngumbah mindeng kakemu, mindeng ngumbah irung, kudu mindeng ngumbah ceuli, kudu mindeng ngumbah suku, malah alusna mah pisan mah sing getol mandi bari ngauruan daki eta seolah-olah panitah secara lahir. Sabab urang rek ngalaksanakeun urang salat. Oge lain erek salat bae wajib ngumbah leungeun teh. Tapi arek dahan oge wajib urang kakemu lain dek salat bae ngumbah irung teh, tapi ari aya kokotor mah pan wajib disusut ku urang. Manya aya lehong ngamai diantep urang, pan wajib ku urang diberesihan. Lain rek salat wae wajib ngumbah ceuli teh, tapi ari aya kokotor mah wajib dibersihkeunana. Lain arek salat wae wajib ngumbah suku teh,
Tapi lamun arek asup ka imah oge teu aya halangan ngumbah subuh teh. Lain arek salat wae wajib kekebut teh, tapi arek sare oge wajib kekebut. Jeung saterusna itu pengajaran Islam anu saestuna. Ku jalan kitu tangtu badan rauh paparabotanana bisa sehat salilahna sarta upama bener diturut anu bieu insyaallah urang bakal urang pinter uteukna urang moal bisa kapalingan sabab urang caang dina pikiran caang sajerona gitu moal urang teh sabab dina ngalaksanakeun urang tuba dia ngalaksanakeun salat teh keur ngajalankeun seolah-olah lahir heula ke di mana urang lahir kapangi urang batinna ai batin dina urang dek ngalaksanakeun ibadah pan wajib ka sakabeh umat teh kudu ngariksa nyaeta ngaraksa leungeun bisi barang cokot lain cokoteunana kudu ngaraksa sungut tina ucap bisi ngucapkeun lain ucapeunana kudu ngaraksa irung tina ambeueun bisi lain ambeueuna bisi lain ambeueun urang kudu ngaraksa ceuli tina dedengean bisi nu dengeng teh lain dengeunana kudu ngaraksa suku tina lengkah bisi nu dilengkahan teh lain lengkahanna jeung saterasna dek ngalaksanakeun salat teh ku jalan kitu tangtu seukeut uteukna sarta upama bener diturut sakumaha urang palajan sesepuh insyaallah tangtu urang sadayana budak-budak urang jeung nu sajana moal aya anu parasea sumawona nepi ka maseaan kolot mah maseaan tatangga baraya naon sababna sabab geus ngandung harti geuning rek ngalaksanakeun salat teh saperti kitu cek tadi salat aya salat istilah aya salat lugawi kana nu kumaha salat lugawi teh salat lugawi teh demi ngalaksanakeun salat lugawi teh nyaeta salatna disebut salat hakiki anu teu digurat atau ditegeret waktuna teu diwates wangeunna ku jaman disebutkeun cek dalilna la waqtan wala hadan wala zihatan wala bizamanin wala birukunin wala bisujudin o al-bahri upami cek Sundana mah teu aya waktuna teu diwates wangeunna teu aya tempatna teu aya zamanna teu aya rukuna teu aya sujudna penting seperti sagara dina lautan tetap urang ngalaksanakeun salat dina ngalaksanakeun salat istilah dibarengan ku urang ku ayana salat lugawi supaya naon bisa ngarasa khusyuk upama urang lamun salat istilah unggul tanpa dibarengan jeung salat lugawi hese rek ngalaksanakeun khusyukna ai salat dina lugawi aya 4 bagian ku ulama salaf diterangkeun disebutkan aya salat wusta aya salat daim salat haji salat ismu adam hartina salat wusta ngabaktina salat ka Gusti Allah teh saban kaluar ka jerona napas dibarengan kurang ngalaksanakeun istighosa teh seolah-olah orang ibadah nu saestuna ngaduan kaluar inget nabi disebatna kajero inget isbat ngaranna nyaeta nyumponan kana lapad la ilaha illallah la ilaha illallah dina sarengkak sarigis diuk nangtung lempang ngadeg teh aya nu dipieun ka eling teh angin Gusti Allah sarta eta ngagunakeun elingna kalawan yakin yen teu aya deui anu wajib disembah teh angin Gusti Allah disebut salat wusta. Kadua salat daim. Hartina salat daim ngabaktina ka Gusti Allah teh saban usikna hate. Sausik malikna ati. Teu aya deui anu dipikaeling angin Gusti Allah. Saucapna satekadna salampahna dibarengan tumarimana kana murahna
Gusti Allah jeung pangasina ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina sajaro ngabakti nyumponan kana dalil fa'budhu wa tawakkal Allah. Nyaeta ngabakti nate ka anjeunna jeung sumerah diri oge ka anjeunna. Teu aya deui urang teh. Teu aya deui pangabakti lintang ti ka anjeunna. Jadi dina dalilna fa'budhu wa tawakkal Allah. Ngabakti nate ka anjeunna jeung sumerah diri oge ka anjeunna. Salat haji ngabaktina ka Gusti Allah teh saban usikna ati obahna manah saringkak saparipola teu aya deui nu dipikaeling angin Gusti Allah. Sarengkak sarigigna saucapna satenjona sadengena saambeuna satekadna salampahna teu tinggal ti Allah Subhanahu wa taala. Nu katenjo nu kadenge nu diucapkeun anu dilampahkeun teh angin Allah Subhanahu wa taala. Ngabaktina nyumponan dalil ubudillahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Gawena kam ngabaktina ka Gusti Allah teh saperti ningali ka anjeunna. Ningali urang kana pagawean salat teh liribat urang asa ditingali beurang jeung peuting urang kudu nyieunna. Di mana urang geus boga rasa ditingali beurang jeung peuting teu jauh jeung anjeunna, urang moal lalawora urang ngalaksanakeun ibadah. Anjeunna ningali ka maenana sami seperti itu. Gawena, naon gawena keur urang? Welas asih kasaku dadamelanana Gusti Allah. Nyaa kasasama kaula sabab netepkeun nunggalkeun nunggalna nu katingal jeung nu katingali. Tinggal jeung nu katingali. Mentak lamun dina babasaan para leluhur mah sok disebatkeun dina bahasa naon gawena welas asih kasaku dadamelanana Gusti Allah teh urang supaya nu saestuna ngarah papanggih urang jeung aturan karomah ti Allah urang. Ta urang dina ngalaksanakeun salat haji. Aya deui salat teh salat nomor kaopat salat ismu adam. Erek ngabarengan salat istilah ieu teh. Salat ismu adam hartosna ngabaktina ka Gusti Allah teh lain bae ngan saukur sausikna malikna ati saobahna manah bae tapi salirikna sir sagedagna rasa sir ngabakti ka nu maha suci rasa kumaula ka Gusti nu maha kawasa roh madap maring dat anu kawasa sukma madap maring dat ku maha suci. Dina urang ngalaksanakeun erek salat teh panuh dirasa-rasa heula mentak urang ulah buru-buru dek ngalaksanakeun salat teh dipikir heula dirarasakeun heula lamun urang dek wudu teh terus dipikir dibulak-balik heula urang dek ngalaksanakeun wudu teh ieu mah kacapak urang ditatar heula ku urang teh rasakeun heula rasakeun kaluar ka jero di pikiran urang erek ngabaktina urang ka Allah Subhanahu wa taala teh ke urang supaya datang sir eta teh sir sagedagna rasa teh sir ngabakti ka nu maha suci rasa kumaula ka Gusti nu maha kawas teh karasa ieu roh dek dimadepkeun ka saha madap maring dat anu kawasa urang sukma madap maring dat kang maha suci urang teh sir anu asih karap anu langgeng teu aya deui dina ieu pikiran dek dibawa urang madap ka nu nyieunna urang nyata ka Allah nu maha kawasa. Sapwis teguhmu mulambing teguh cek bahasa kolot mah teguh anu matak hayu-hayu ku ciptaning teguh kuna karetuna kudag dalil urang udag dalil kana dalilna al insanu siri wa ana siruhu manusia rusiahna pangeran teh rusiahna manusia mata urang kudu selalu terasa deket urang jeung mantena saka ngarahkeun kana dalil
wa huwa ma'akum aina ma kuntum yen urang rasa di barangan beurang jeung peuting jeung anjeunna. Kayak panggih ku urang rusiahna eta nu salilana jadi naon jadi abdina muanya urang kana aturanana lamun urang teu dibarengan jeung aturanana supaya naon supaya apal kana rusiahna Gusti nu hayang nyaho rusiahna Gusti kudus urang pangaji heula sakola heula terus urang ku ngalaksanakeun ieu teh dina ngalaksanakeun istighosah teh nu pada intina mah seolah-olah urang rek ngarakatkeun diri urang ka hakikat kana Maha Suci. Tak saupami dinuju dina tawasul pan tawasul teh beda mesin ka mana lagi moal sarua tawasul teh. Ku tinggal jam-jaman ngalaksanakeun tawasul nawasulan leluhur-leluhur teh tak urang diresapi ku urang. Maksudna supaya urang teh kapanggih ieu teh karaton kagustian teh hartina urang ngabdina urang sirmanah rasa diri teh kapanggih ku urang ke di mana urang geus kapanggih boro-boro sak jam satengah meusing 2 jam moal karasa urang teh naon sababna kaangkuhan diri teh jelas urang teh naon sababna sabab urang seolah-olah rek ngarep-ngarep kana naon kana aturan rusiana ti Gusti sabab ngan Gusti pribadi anu uninga kana rusiana Gusti abdi hayang apa kana rusiana Gusti sabab mere rusiah ka urang naon dalilna pamangkana yarzu liko rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada upami cek Sundana saha anu percaya manehna bakal papanggih jeung pangeranana maehnana kudu naon ngalampahkeun amal anu hade sarata ulah nyaruakeun naon-naon ka pangeranana tina ngalampahkeun parentahanana eta kurang lenyepan urang dina ngalaksanakeun urang tawasul istighosah teh dilenyepan hampir saimbang pan dina babacaan urang ngalaksanakeun tawasul jeung babacaan teh hampir saimbang pan. Tak dina ngalaksanakeun tawasulna mata urang dicermati ku urang. Bahkan urang ditawasulan para leluhur para sesepuh para karuhun urang. Terus urang dimotivasi ku urang supaya kapanggih ku urang. Lenyepan ku urang dina ngalaksanakeun salat dilenyepan ku urang bener salat istilah teh salatna badan ngembandauhan pangeran nepungkeun ti abdi ka Gustina dina ngalaksanakeun salat istilah keur salat istilah tapelkeun salat lugawi kana diri sebutkan salat batin ngembandauhan pangeran nunggalkeun kaula jeung Gustina kumpulna salat istilah jeung salat lugawi teh saolah-olah kumpulna ibadah disebut ibadahna alam asgor jeung alam akbar. Alam asgor hartina alam anu aya dina awak, alam akbar tapelkeun anu aya ieu jagat kurang ditincak bakal asup kana awak urang. Nyaeta kumpulna ibadah sakur anu kumlip di dunia kabir jeung di dunia sogir bakal kapanggih ku urang. Hartosna manusia anu kasebut alam sogir teh anu baris juma nyubadanan ibadana sakabeh makhluk kaya ning bumi bentang serangenge sawarga naraka aras kursi jeung bumi 7 lapis langit 7 lapis pangna nyubadanan kana sakabeh makhluk sabab manusia anu kasebut alam asgor teh kumpul kabeh pepekna kana kaayaan alam akbar aya di badan manusia seperti bumi 7 lapis langit 7 lapis bulan bentang serangenge tatangkalan sasatoan sawarga naraka aras jeung saterusna aya kumpul dina awak urang kabeh
Sabab kejadian-kejadian anu dina alam akbar nyata dina jagat sarua kejadian anu aya dina awak urang. Sok tingali ku urang ropohna ieu alam dunia sarua we kos ropohna awak urang. Da kiamat oge teu pajauh. Da kiamat oge seolah-olah seperti awak manusia. Soke manusia ku ayana leungitna cahaya tina awak urang hartina roh pan babari burukna. Alam dunia ge kitu leungit serangenge paon poe bulan bentang leungit pan poek pan berarti babari ruksak hartina kiamat ya. Itu eta mah. Ayeuna urang ringkeskeun dina ngalaksanakeun salat ya. Disebutkeun syariatna salat teh nyanggakeun sembah ti kaula ka Gustina nyaeta anu sapoe sapeuting 5 waktu teh. Torekatna salat dumeheus ti kaula ka Gustina nyaeta nepangkeun abdi ka Gustina. Hakikatna salat teh nunggalkeun ti kaula ka Gustina nyaeta sidakep sinuku tunggal nunggalkeun urang ka Gustina. Maripatna salat nunggal-tunggalna kaula jeung Gusti nyaeta amateni di pikiran ku urang. Dibulak dibalik urang di eta heula urang teh. Dilenyapkeun dikumpulkeun heula pikiran teh urang teh. Ieu ulah gurung gusuh rek salat teh urang. Komo keur salatna mah gurung gusuh teh urang. Pikiran ku urang teh. Geus urang beres urang salat urang dipikiran deui ku urang salat. Apakah urang teh ngeunaan jeung teu na? Terus urang teh dipikiran urang teh. Dibulak dibalik urang teh supaya naon? Supaya kapanggih. Kayak dikapanggih panca indrana nutupi babahanan dina nawatna sa awak urang teh bakal kapanggih sirna rasana bunga nama mana urang teh bakal kapanggih. Ya Allah lamun ieu rasa keuna bunga berdiri teh lamun teu keuna nya teu bunga urang teh mentak urang dipikiran ku urang. Lamun cek sapalika ulama salaf mah nyaritakeun dina syariatna salat nyumponan pangajaran ihram. Salat torekat nyumponan pangajaran mi'raj, salat hakikat nyumponan pangajaran munajat, salat marifat nyumponan pangajaran tubadil. Dina hiji ibadat teh kudu aya bae pana salat urang kudu aya anu bakal keterjadianana. Sapana dina hiji-hijina pangajaran teh nurutkeun kumaha tahapan-tahapan urang dina ngalaksanakeun ibadah. Entak urang di tahap-tahap urang. Ulah anggar-anggar bae urang yang ngalaksanakeun salat teh. Tahap beugi kapanggih urang teh taekeun, beugi kapanggih urang taekeun. Urang keur dina pengajian dina naon ge urang bertahap-tahap. Urang dina ngalaksanakeun istighosa kamari mah kieu urang ngalak milu teh. Ayeuna beuki naek urang teh, mung urang teh nepiakeun. Nunutan teh kunaon ku ngarasakeun kahusyuan urang terus ditaekeun ku urang. Engke bakal timbul rasa urang eta teh teu aya pangajak batur, teu aya pamarentah ti batur, teu aya ajakan ti batur, estu datang sirbu dirasa sorangan kaluarna. Di mana urang geus ngarasakeun rasa eta moal aya ieu na urang. Estu ibadah teh ikhlas lillahi taala urang. Dina urang ngalaksanakeun ikhlas anu ese teh pamarsa. Ese eta teh urang teh dina ngalaksanakeun ikhlas teh Pak. Jadi urang tahapan-tahapanana urang. Amun cek bahasa ieu mah pangaya anu non martabatna urang. Bisa beuki mah bisa ditaekeun urang teh martabat urang keur salat teh. Sabab lamun dina martabatna pana teh aya dibagi 4 bagian. Hiji pana bil af'al, aya pana bil asma, aya pana bil sifat, aya pana bil dat. Pangajaran ihram kaasup kana bagian bil af'al. Pangajaran miraj kaasup kana bagian bil asma. Pangajaran munajat kaasup kana bagian bil sifat.
pangajaran tu badil kaasup kana bagian bidat. Nupana pil apal ngarasa kahutangan lamun teu salat. Lamun urang can kaberikan eta asa teu hutang lamun urang teu salat. Ngan lamun urang geus boga asa boga hutang lamun teu salat berarti urang geus keuna kana nufana pil apal hartina ieu ngarasa urang kahutangan lamun teu salat. Nupana pil asma ngarasa kahutangan lamun teu khusyuk. Berarti dina salat urang dipikir-pikir heula rek nyeun kahusyuan urang salat. Nupana pi sifat ngarasa kahutangan lamun teu husuil husu. Taekeun ku urang. Kaditu nupana bidat ngarasa kahutangan lamun teu urang nganyahokeun dina pagawean keur salat. Jadi ku urang diteangan we urang keur prak-prakan urang salat teh. Naon sababna? Pak Guru kapanggih urang teh. Ulah aya bahasa aya mah dharma we ngalaksanakan ulah urang. Ulah tah. Ulah asal-asalan ulah. Maksudna ditehangan we carana mata urang daek mingguan, daek pengajian, daek saharian, daek istighosah teh hayang ningkatkeun prestasi dina ngalaksanakeun ibadah urang ka Allah gitu. Naon dalilna nufana pil apal kudu aya dalilna. Anu dibaca dina dalilna la pa ila illallah. Dalilna nufana pil apal la pa illa illallah. Hartina teu aya deui nu ngadamel angin Gusti Allah. Dalilna nufana pil asma la matlubu illallah. Hartosna henteu aya deui nu dipikaresep angin Gusti Allah. Ngan di mana urang ngaresep ka Gusti Allah, Allah pakaresepkeun ka urang. Nabi akan urang daek ngalaksanakeun kieu teh tanda resep urang ka Allah. Daek urang ngalaksanakeun salat teh urang berarti tanda mikaresep urang ka Allah. Keuna ka dalilna, dalil nufana bil asma la matlubu ilallah. Hartosna teu aya deui nu dipikaresep angin Gusti Allah. Nu dipikateangan iwa Gusti Allah. Dalilna nupana pi sifat la ma'buda illallah. Hartosna teu aya deui nu wajib disembah angin Gusti Allah. Aya deui dalil nupana bidat la mauzuda illallah. Hartosna teu aya deui anu mauzud angin Gusti Allah. Tuh nya kapanggih ku urang. Mendak di eta we kitu dina ngalaksanakeun urang ibadah teh. Di naon? Ditata ku urang supaya kapanggih ku urang pan. Ke lamun geus kapanggih urang bisa naikeunana gitu. Dina ngalaksanakeun urang ieu. Supaya naon? Supaya orang benar orang. Panggening pohara ieu urang dibuka air mah urang. Anu pika hardirana teh urang pohara. Estu ringkes turut teges teu panjang ngajajaran teu loba catur tanpa bukur ieu mah jelas kurang dicaritakeun bener napalna ieu pagawean teh geuning teu jauh tina awak urang. Keur naon? Keur madepkeun diri urang ka nu Maha kawasa tuh dina ngajajarkeun urang ngalaksanakeun salat ge panepi ka panjang. Eta urang teh keur mae saeutik nu penting patri urang. Nepiakeun asup urang kana ragamanna urang. Jelas. Mentak papatah pangarasa kasepuhan pangarasa mama kosasi. Masian paneranganan dina ngalaksanakeun ibadah teh taekeun cenah ulah di eta. Pangna urang nabiakeun ngalaksanakeun itu ka dieu teh taekeun ulah diangerkeun maksudna. Hek beuki kapanggih ku urang teh. Alamun kieu tanyakeun, kieu tanyakeun gitu. Dina pengajian urang hasilna pengajian, teu kahar ditanyakeun ku urang. Eta seolah-olah naekeun martabat, naekeun urang ilmu urang.
Nyata lamun diibaratkeun mah kayak geus kapangih naikeunana dina paneranganna urang saur mama kasepuhan mama kuasi peka saurna bahkan nabi akan naikeunna urang kudu kanyahoan dan memang urang lain urang maksudna karena tapi benang urang dirasakeunana dirasakeun ku urang karena kadorongna kana ati dina enggoning nyukcuk ilmu teh mapai jalan anu utama teh keur ngudag kayakinan kanu ngayuga urang kakapangih ku urang da teu boga rasa mah jiga sage moalkeun apa urang boga sejarah boga perjuangan boga naon teu jeung rasa mah moal nyambung urang ku ayana urang tina boga rasa di mana geus boga rasa timbul ke rumasa ke di mana geus rumasa bakal silih ngajaga perasaan masing diajak-ajak aja boga rasa mah moal ieu mah da kusaha berasa anu hese tak urang oge dina ngaberi kana kalimah kana dalil al-ihsan wasyiri wana siruhu rausia Allah rasa manusia rasa Allah tak kurang kena benar-benar mun diibaratkeun mah kieu ku pribadi ibarat nama lamun sim kuring mah make kaca panon contohna ieu urang dina ngalaksanakeun urang erek naon ngarasakeunana make kaca panon nu teu bersih atanapi anu teu dibersihan heula kacana tangtu dipakeana teh teu geunaheun pan nya yakin teu geunaheun teu nyugemakeun we sajabana ti surem teh kuaya naon make kacamata urang teu dibersihan heula oge mata leung-leungan urang teh tapi upamana urang makena urang kacamata urang di kumaha yang ieu mah kumaha teh luarna unggul misalna alusna teh masih kurang sampurna ngan alus katempona teh ku batur wungkul sabab eta kacamata di kumana luar wungkul ai ku sorangan mah karasana aya keneh nu kahalangan sabab ieu kacamata tetep aya kasureman sabab ieu mah di kumana teh luar wungkul atuh teteh lah kudu di kumaha atuh kudu dibersihan teh teh kaca teh luar jeung jerona nyaeta batin kudu diraksa sapapanjangna amun ibadah mah supaya pinuh ku kayakinan dina enggoning ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci teh. Ta ieu oge seperti kitu urang. Kacamata teh urang bahkan di luar jeung jerona ngarah katingali ku batur hade ku urang geunah karasana. Dina ngalaksanakeun enggoning ibadah ngancingna diri urang teh yen ku diberesihan teh sanes luarna unggul tapi luar jeung jerona. Nyaeta batin kudu diraksa sapapanjangna supaya pinuh ku kayakinan dina enggoning ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci. Geus teu samar deui tekad ucap jeung lampah kudu suci. Ku kituna trek urang ngalangkungan mah ngalaksanakeun urang secara dohirna urang ngalaksanakeun ibadah insyaallah bakal kapanggih. Dasarna sab urang tina tekad ucap jeung lampah urang geus dijejengkeun urang kana kasucian pas dina urang ngalaksanakeun salat bakal kapanggih salat anu opat tadi ngarempet kana salat istilah dirempet ku salat lugawi insyaallah dina salat urang bakal kapanggih urang hakikina urang salat moal salatan urang moal insyaallah salat anu saestuna nu sabenerna urang ngalaksanakeun ibadah. Mage nyata ku jarang teh pan. Pas dicaritakeun kieu teh ku ngubing di mana masuk ngubing teh kana praktekna we wungkul nganu kumaha urang. Sabab urang pon sasare hampir can pernah urang husu teh. Nah cenah teu bisa husu teh bisa kumaha da salat salat istilah wungkul urang mah. Teu dirempet jeung eta. Lamun husu dina istilah hungkul kaburu terbang urang. Pas urang keur maca keur dek sujud poho deui da keur bakating ku susu bang urang.
Jadi konsepna urang ngalaksanakeun salat istirahat teh dibarengan jeung urang ku ngalaksanakeun salat lugawi hartina pepek kena geuning dina awak urang teh sing dibersihan tina ucap jeung lampah jeung tekad urang teh bener urang ngalaksanakeun urang salat. Jadi seolah-olah tadi oge urang kapanggih urang anu sok dibaca ku urang la ma'budu la matlubu ilallah la ma'budu ilallah la mauzuda ilallah la maujuduna. Jadi teh dia tidak urang erek naon erek maca dikir padahal eta teh keur ngarasakeun begitu urang kahiji la pa ilallah rasakeun ku urang henteu aya deui nu ngadamel angin Allah. Pas begitu berarti eta geunaan kana dalilna nu panapil apal. Begitu ada kadua kalina la matlubu ilallah la ilaha illallah la matlubu ilallah. Adekeun kana awak urang henteu aya deui nu dipikar resep angin Gusti Allah. Di mana urang ngaresep ka batur, batur pasti bakar resep ka urang. Nah, lamun urang teresep ka batur, pasti batur bakar teresep ka urang. Urang resep ka Allah, Allah bakar resepkeun ka urang. Pas bagi katilu kalina dalil sifat la ma'buda la ilaha illallah la ma'buda illallah rakatkeun ku urang hanteu aya deui nu wajib disembah angin Gusti Allah. Berarti urang pangabakti itu. Dalilna bidat la ilaha illallah la mauzuda illallah. Hartikeun dina awak urang dina hati urang henteu aya deui anu mauzud angin Gusti Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ngabarekan ka urang di mana maneh ingat ka kami cek Allah kami aya di maneh, di mana maneh ngagerau ka kami geus aya di maneh. Malah dibandingkeun jeung ngantengna urat beuheug anu aya di maneh masih kene deukeut kami jeung maneh. Teu kenapa kana urang ngalaksanakeun pangabaktina diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu para wargi para sepuh jamaah sadayana mugi-mugi urang dina ngalaksanakeun istighosah dina setiap sae sakali sing ngajantenkeun wasilah kana panguatan diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ibadah urang aya dina panambian mantena tur urang aya dina ijabah mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh sakali deui kepala bagi para sepuh sadaya naon sagarupa urang nu diaos ku urang sakantenan urang dengan tawasul teh ku ayana sok dibaca atawa ditawasulan guru-guru urang leluhur-leluhur urang kahiji syukuran ka guru-guru urang atau sejangah ngahawalkeun arung-arung urang sadayana muga-muga doa-doa urang sadaya masing didongikeun ka marantena masing aya dina rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala urung syafaatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh urang sadayana muga-muga perjalanan urang naon sagarupa nu dijalankeun ku urang masing aya dina kalancaran, masing aya dina ijabah mantena, tur aya dina kabagjaan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim